Assalamualaikum pemirsa sadayana sampurasun 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 Kia Rahayu Sagung Dumadi pemirsa anu dimana wae ayana dina danget ayana simkuring tepang deui sareng simkuring channelna cepot ngatrok dina danget ayeuna simkuring ngatrokna teh meunang beja deui tinu bisa dipercaya bahwa di suatu tempat ieu di pengkeureun bumi di kebon aya tangkal anu gede nyaeta tangkal kiara anu dituar ku salah sahiji warga. Tah anu gede tangkal kiara dituar eta saenggeusna dituar tangkal kiara eta teh loba kejadian-kejadian anu aneh. Mangrupakeun makhluk-makhluk anu teu kasap mata anu astral pokona mah anu ngaganggu ka warga-warga anu di ieu lingkungan. Aya nu kasurupan, aya nu nembongan, aya nu ngagah pokona mah bangsa-bangsa ni ngaganggu makhluk pokona mah. Tah dina danget wengi ayeuna ku simkuring bade diatrok ka eta patempatanana bade ditelusuri pokona mah kumaha jujuhanana dek diguar dina melalui interaksi. Bangga simkuring ayeuna dina waktu wengi ayeuna urang ngaguar eta patempatan. Tapi kade tong hilap lamun resep kana konten-konten simkuring di subscribe heula nya. Subscribe tah ieu nya pokona mah like, comment, and share pokona mah. Kade ulah hilap supados njalin silaturahmi jeung simkuring. Ini keayaan dina ieu urang antrok ku simkuring. Kumaha jujuhan caritana. Yuk tuturkeun jejak simkuring dina wengi ayeuna urang interaksikeun kaayaan-kaayaan makhluk nu aya di pengkeureun bumi ieu. Makam nya. Makam bahnya bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal abdanu bayal wal jamu. Alati horojat minadinya wa billahi. Allahumma akil alaihim fa'uhum minka wa salaman min. Assalamualaikum ahla diyari minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Assalamualaikum. Tilas kandang sapi sih gana bah. Kita tilas kandang sapi itu. Aura lingkungan mah sosok makhluk astral teh nu tinggal di dieu juga. Cuman kusabab ieu caket makem mungkin urang tarik energina Yang bedol ya bah. anu rada lega. Anu lega. Bah bah.
Keun bah. Lah ditinggal lagi. Assalamualaikum. Tenang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiba-tiba pemirsa langsung ada ngarasuk ikannya. Ikan gede berenang. Galak ya bah. Galak, sok makhluk. Tenang. Tenang. Assalamualaikum. Rewa sim kuring pemirsa. Tiba-tiba aya nu ngarasuk salah sahiji makhluk ka dieu ya. Ngarasa kageudeung juga namanya. Kami bah, abi ge ruas bah. Untung Assalamualaikum. ieu kamera teh dibebetkeun bah. Muslim. Lain. Cik sadang saya. Saha saya? Hah? Saha? Jamrong aing. Jamrong. Jamrong. Anu di dieu. Jamrong. Ti iraha ti tinggi dieu. Sebeul aing. Hah? Sebeul aing. Sebeul. Soalna pun baheula teh di desa eta tangkal kiara. Aing di dinya. Di dinya Diruksak aing. diruksa eueuh. Oh jadi ngerasa kaganggu gitu diruksa. Oh da. Naon Punten kadar ieu. kela ieu teh. Iya jadi sim kuring tadi menang beja tinu warga masyarakat sekitar nu di ieu tan wae tengkeureun bumi ieu nu bumina di payuneun ieu astana sareng tangkal kiara gede nu dituar. Cenah eta ka minang karasukan tadi minang ningali sosok hiji makhluk anu kasap mata gitu. Batur aing. Hah? Batur aing di tanah yang kahakanan. Loh. Dah mah geuning kahakanan. Emang sok ngadahara naon nu kitu? Aing ngorok. Astagfirullah. Getih jelema. Putih jelema wah bahayakeun atuh aya kitu mah. Oh berarti teh batur silaing anu tadi nemongan kan paingan gogoakan atuh. Kebongan aing mah aing diruksak. Pan budak eta mah teh boga salah teh apal. Teu boga Ya sarua manusia. Boga salah eta mah kade da eta mah dibikeun keur mah. Nanti lah pendatang anyar ke di pangantenan nah beuti ganggu ke silaing. Oh, jadi silaing teh dengan parab dengan getih gitu. Aya di dinya duaan. Hah? Akanan aing duaan di dinya. Wes. Teu bisa kitu. Hakaneun manusia aya bagian ada manusia hakanan bangsa makhluk silaing teh mangrupakeun jin silaing. Bangsa jin meureun aya kadaharana jin mah kan make jin kudu ngadahar getih manusia. Kedamongan aing diarusik wae. Hah? Aing diusik wae. Diusik ku saha? Imah aing diraruksak. Hari dia wes ngorban uang korban. Gantian imah aing. Betul lah emang eta kiara di dinya. Aya bah. Hah? Aya bejana mah. Dikeluar ku saha? Ku saha dikeluar? Keluarga kene kudu gaduhna. Anu nembang. Tua oh silaing teh eta oh jadi ayeuna meureun ngarasa amak meureunnya pang imah silaing dituar jadi murang maring ka manusia jelema nu aya di dieu. Aduh namun pindah padahal mah. Hah? Nah, pindah kumaha. Oh, pan isi lain mah bangsa jin mah bisa kaitu ka dia bisa sakti, bisa ngaleungit, bisa Lengkahna bisa gede. lengkahna gede leuwih ti manusia nah atuh padahal mah menikah kudu di dinya wae. Nah teu bisa Aing pindah. mah tahun-tahun geus di dieu ti baheula ge aing. Mata ku aya anak ku aing dicokotan getihna. Wes, teu beunang kitu, teu bisa kitu. Bisa kitu ah. Makejung. Keheula.
Heula. Oh jadi si lain berarti anu sok ngaruksa anu ngaganggu ke manusia anu di dieu teh nya. Aduh. Lain bener itu teh bisa pindah. Henteu aing mah. Di dieu loba kahakanan. Getih. Kanan. Wah. Sabaraha urang si lain cicing di dieu? Ya loba geus pae ku sia saware di dieu. Waduh. Bener teh bisa pindah itu. Kamung aing mah. Kahakanan aing di dieu loba. Yes, teu bisa kitu manusia mah. Geus genah aing di dieu. Manusia anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sia mah teh kudu ngabdi kan jadi manusia eta pantugasna geunah kudu ngaruksa ke manusia. Sada sia na ge ngaruksa kah. Wah. Saha aing teu ngaruksa ka dieu na geus karek ayeuna aing mah. Sada sarua manusia-manusia kene. Oh, tapi da wing mah karek ayeuna ka dieu na ge. Dikala. Dikala. Berarti bener si lain pindah. Kamung aing. Sobat. Jadi da kumaha ayeuna ku aing dipindahkeun oh ya hana. Kamung aing nek nyokot itu tenaga aing bakal kuat. Wah. Kumaha. Wah, pemain agresif pembentuk ya. Jaga jeung aing. Tangporo jeung sia saurang. Panggil deui ratusan balad-balad sia sok cakarepan ka aing. Aing ge hiji geus reuti salatus. Kang hiji dina awak aing. Sok wani mah jeung aing sia. Loba naon sia. Lamun kitu, aing geus eueuh ampun ai kitu mah keur mangaganggu kan jadi masyarakat. Saking ngaganggu ka aing ku aing minta nyawa. Wah, Aing tenangkeun deh. A'udzu bikalimatillahi tammati. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ade hati-hati. Masih kene. Balad. Luas pemirsa. Can ancang-ancang tadi nama sim kuring teh karek edek narik energina. Karek edek ngumpulkeun energi eta makhluk-makhluk. Tiba-tiba kabur aya nu miheulaan asup. Kabur aya nu miheulaan ngarasup. Emang sakral jadi. Diulah baheula mun aya tempat tangka kiaran nu dituar ya. Beja mah yang geus makan korban hiji. Oh, astagfirullahaladzim. Pantes tuh. Disaprak eta dituar teh, Bang. Saprak kiaran dituar. Jadi diganggayong teh damang teh, Bang. Oh. Paingan eta. Si kene berkejaran neangan mangsa. Kade kurang teh nganti nu lainna. Astagfirullahaladzim nyerang. Anyar diwai. Assalamualaikum. Ampurasun. Waduh, non muslim diwai. Sahaing ya. Sareng sahaing. Hah? aing Sareng sahaing. Oh lain. Lain muslim. lain. Ieu nu bieu ieu. Hah? Nu bieu eta. Bieu ieu nu nembongan ka budak teh. Maneh nu nembokan ka budak. Tadi gas lain. Hah?
Wah, rek dicokot goblok. Begitu. Awas. Langkahan heula aing. Kanan aing eta. Oh, siya makin dapat ke manusia. Tugas di mana aing eta. Gantian. Gantian naon? Kerajaan aing dirusak. Itulah. Cekah itu. Manusia mah panan pelotot kami teh. Kantinya ho eta bahkan eta teh aya tempat lain. Nah, atuh mun make tanda-tanda si lain make lapad mun heuh teh mah mung diruksak. Di jalan mana geus nyerahun nare. Sopan jelema teh aya nu percaya aya nu henteu kana masalah nu kieu teh. Matak wajar we. Aing lah yang gantina. Bisa sabarang urang sadina. Loba. Jadi kumaha ayeuna lamun kitu carana berarti aing jeung aing yang hareupanana kalau kitu mah. Ya saha? Wani. Ya. Nyebutkeun wani ka aing. Tong boroning sia sa 10 sa urang. 10 siap aing. Moal dipangejatkeun lamun bener dek ngabrontak kana jadi manusia mah. Baladan deui. Ya. Untuk bikalimatillah wayahna siap aing dihancurkeun lamun bener teh mah ngaruksak kana jadi manusia. Untuk bikalimatillah kalimaholak. Bikalimatillah kalimaholak. Untuk bikalimatillah min syarrillah. Begitu sia. Loba ternyata penutup. Jadi manehana masih kena boga komprotan. Tadina dituar pan tangkal kiarana ngararamuk peureun ka warga-warga teh. Kamah ieu deukeut makam kebenaran pan ai bangsa jin mah dijieun kesempatan resep pangulinanana di tempat-tempat anu sepi anu jarang kahuni jarang kagiri di ku manusia tak pantes. Mediasi yang mediasi anu nyelesena urang kumpulkeun di dieu energina ya. Energi aura negatifnya orang kumpulkan supaya tidak rauh, supaya tengah garang budaya.
Assalamualaikum. 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 Sahaya, sahade yang jadi. Hah? Nombor sikit wilayah di dia. Tuh. Masih kena komplotan tu tadi berarti ya. Anjun. Dek masih kena di dia. Mual dari Cina. Hah? Mau pindah ti dia mau. Bener. Kau sarwana sok ngaganggu kene nun bala-bala tu tadi. Kendalikan batin tapi sekali mah tungkup jeli. Kontakkan tapi ulah agresif. Beresan enuk dia mah. Hancurkan tuman sedikit lima dan dasar manusia. Kagok petunjuk tu. Yakin kagok. Cai mau tadi. Beri ulang minum. Bikin ulang minum. Ya. Sebelah cai. Asyik itu di Nagalon. Oh, dan kali. Akan kita Nyata lupa pemirsa. Balat-balatnya. Anu ngahuni baheula di dieu teh. Da emang pantes dina kaayaan dina tangkal tiara. Kangeunahanana cocok tempat tercaricing bangsa makhluk-makhluk astral. Aya kene bah. Jangan gantian. Gantian itu capek. mana nih? Awas dia. Assalamualaikum. 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 Sampurasun. Assalamualaikum. Muslim lain. Ya muslim lain, ha? Lain. Saruan komportan tadi kene nih. Wayahna ku aing dipindahkeun sia. Tong cicing di dieu. Sia geus ngaganggu bener-bener kan jadi manusia di dieu. Sia nu ngaganggu di dieu. Tugas aing eta mah lamun aya makhluk ngeganggu kepada manusia aing nuturuna. Oh. Naon? Ah. Wayahna pindah si dieu ku aing. Pindah. Sode teuing aing pindah di dieu. Terus kumaha ini lamun mung pindah? Sia nu kajen indit di dieu.
cehelaanan sebab aing tadi menang beja oge sia ngagar makhluk-makhluk itu ngagarang buka manusia nepikeun ka kukuakan eta nu jadi awewe keur mapangawakan awewe diganggu cerita berarti kompetensi lain berarti nu tadi teh kompetensi lain Guys, kodona aing cicing di dieu. Kudu ngagaranggu. Berarti mung pindah Keulaanan aing kudu pindah di dieu. lamun kitu mah urusanna jeung aing wayana sok dek nyerang atau dek diserang ku aing Oh, kawani sia mah loba batur. nah tong burung aing sorangan sok lah waka jeung balad-balad tiap tam-tama aing terus hayang milih jeung nu mana atawa sok milih jeung nu mana lamun nyebutkeun eueuh kawani teh Kasihan jeung sasageng. oh tong waka jeung aing atuh berarti sok dilengser tah lawanan sok kayak kitu mah tong waka jeung aing atuh lamun kitu mah sok sok dulu. Kagok. cing sok kagok-kagok tong waka jeung aing lamun kitu mah sok keluarkeun sia mun bener mah iya tadi mah tong waka jeung aing Udah nagaan. keueuh wae mah tahan di dieu tahan saudara tinggal bengkang udah diterima mati lah tempat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Oh iya. Tah. Kitu ciceuheunana geuningan. Mudah-mudahan cenah tong aya deui lah. Mesti berantiskeun tong aya dina ngaganggu. Sing disinglarkeun. Makhluk ini penting mah yakin we urang mah ulin teh di nunang tayungan mung Allah Subhanahu wa taala sakabeh makhluk oge amun tangan yakin teguhkan kawasa aya deui anu leuwih sakti maha tinu segala nu maha kalau ngaganggu kitu mah berantas ya tugas-tugas kalian tutup lawang sigotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.